Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan panganika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kanyaah Sanes Saukur Lalambe. Dumasar serat Yohanes nu kahiji pasal 3 ayat 10 dugi ka ayat 16 sareng nas nu janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-11 anu ungelna kieu. Ti mimiti pisan wawaran hal kayaktian anu ditepikeun ka aranjeun teh kieu amanatna kudu silih pikanyaah. Para mitra dicarioskeun Anita teh saurang randa anu calik nyalira di bumi titilar carogena. Anjeuna sareng carogena teu gaduh putra, anjeuna oge teu gaduh pakasaban. Janten kahirupanana estu mungandalkeun harta titilar carogena. Tetebih ti bumina aya sapasang laki rabi rerencangan gareja Anita jenenganana teh Rudi sareng Rani. Rani kajurung pikeun ngintunan masakan ka bumina Anita saminggon 3 kali. Rudi oge teu asa-asa ngajemput Anita supados tiasa ka gareja sasarengan. Atuh Anita teh ngaraos teu nyalira aya anu mikanyaah ka anjeunna ngalangkungan pasangan Rudi sareng Rani. Para mitra aosan urang dinten ieu ngabentenkeun 2 cara hirup putra-putra Allah sareng anak-anak iblis. Putra-putra Allah hirupna silih pikanyaah sareng hal kitu teh ngawujud dina lalampahan anu nyata. Sedengkeun anak-anak iblis laku lampahna teu bener. Minangka umat Allah tangtos urang disaur kangge hirup salaku putra-putra Allah. Cara hirup nu paling katawis yen urang putran Allah nyaeta ku meraktekeun kanyaah, nyaeta ku milampah kasayan, masihan pitulung ka jalmi anu meryogikeun. Para mitra danget ieu pikeun aranjeunna nu hirup di kota ageung sumanget hirup anu individualistis nyaeta hirup anu pasosorangan teh karaos pisan. Relasi sareng sasama sakitu deetna. Antukna jalmi condongna ngan mikanyaah ka dirina nyalira. Dina situasi sapertos kieu teh piwuruk yen kanyaah teh sanes saukur lalambe tapi kedah ngawujud dina lalampahan. Estu kedah dilenyepan sareng dipraktekeun. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu patali sareng cara hirup putra-putra Allah anu katawis dina kahirupan ku cara meraktekeun kanyaah, milampah kasayan sareng masihan pitulung ka sasama anu meryogikeun. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus abdi sadaya naneda. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan cag heula.